Angongo, 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 acara ngobrol dan ngopi angongo. Waktu sudah janda capruk angongo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Masih bertemu lagi dengan kami, saya Mang Opik, dan di sebelah kiri saya Masih tetap Mang Sandi terubah-ubah. Stay terus di acara kita yang ya lumayan lah. Beki dia tuh beki naik Mang. Alhamdulillah. Acara ngobrol dan ngopi Ngopi only. Ngongo. Jadi pemirsa dan guys, ada permintaan juga. Permintaan dari Dubai. Wah, Jauh mancanegara. Di Dubai, dengan akunnya John Tower. Oh. Jadi lamun dihajikan Orang Sunda juga. Orang Sunda dihijikeun mah John Tower. Ting naon anu John Tower teh apa? Ting tarang, ting bibir John Tower na teh. Jigana kisah nyata itu. Kisah nyata eta teh jelema Boga teh kisah. Tidagor sigana teh. Heeh. Ting Tidagorna kanu naon ting bibirna ting sirahna kan jadi. Ingat di Dubai ya. Bener cara dira ieu. Kan bae atuh rek ke Dubai oge namanya ngakuna di Dubai. Penting beneran geus aya apresiasi ka. Oh, iya nuhun, hatur nuhun pisan. Hatur nuhun John Tower. Jadi mang cenah di dieu teh urang baca kayak sakedeung. Punten anu ti heula mah wah. Hurung laptop eta hurung. Uganda eta mah bisa soalnya menyangkut negaranya. Ya. Jeung negarana aya di lain fiktif gitu bisa jalan urang. Laptop hurung. Karena ditagogeun, hurung mah nyong ieu teh. Hurung. Ada pada moge moal apaleun nya nu lalajo mah. Apaleun kela. Jeung anu lain ku eta jeung kudu dihurungkeun ku gasolin. Jadi di dia ditulis mang cenah cobi pangbahaskeun dangdut. Wah, Manawi aya bodoranana. Moal aya bodoranana. Malahan episode ayeuna lebih cenderung teu rame gitu. Serius. moal ngabodornya ieu Moal namanya. bodor, abi mah teu ngabodor. Ya ayo masalah ngebahas dangdut mah painten eta mah urang karena musik. Musik, kesenian Ya. gitu. Jadi Painten kita lebih banyak hati-hati. anu arada ageng mah painten goong. Tah anu rada ageng salit. Lanter. Ageng salit painten bass gitu. Painten enak mah ngobrol kieu painten mang ya. Nya, Kusabab ngabahas dangdut painten urang enak ieu musik sensitif. wae. Sensitif, Mang. Nah, sensitif. Lamun urang ngabahas dangdut sensitif. Nah, bisa gitu. Soalnya bakal aya berbagai pihak yang merasa apa namanya? Aya nu merasa diagungkan, Ya. ada yang merasa dijatuhkan. Painten ti ayeuna mang Nah, urang aya kudu nu amit-amit. amit heula, lain amit-amit. Amit ampunnya paralun we meureun Nah, beli kasebat gitu. kasebut kasabit-sabit ya. Siapun teh we ieu mah da teu aya Hiburan niat paintennya. nanaon, ieu mah. Aya niat nanaon ieu mah mung hiburan. Jadi ngabahasna teh Bahas musik we benernya lah, musik. punten beli Aya. aya nu ngacapruk painten ka itu ka dia hapunten nya Mohon. Ya da. Apaan acarana ge urang mah di ditu na geus ngacapruk. ngacapruk. Najan pakusut. Nah, eta Ah. ngopi nu penting Nu penting mah ngopi. kita we. ngobrol ngopi eta. Jadi kieu mang musik gitu hapunten ieu ka musik. Musik dangdut diantarana, dangdut mah identik dengan goyang mang. Oh, Ya. waras. Jadi kalau musik dangdut tidak ada yang goyang, itu bagaikan sayur tanpa mangkok mang. Abaya-abaya, geus teh usum tanpa garam mah. Ya. Dah Robah soalna teh ayeuna. robah teh ayeuna mah naon karunyan lah cuk urang mah nu darah tinggi euy. Kan teu menang loba teh garam eta teh ganti. Jadi kumaha? Musik tanpa goyang itu bagaikan sayur tanpa mangkok, Laras. apalagi tanpa sendok. Ya. Atuh Yuk, dibaheum cetek we. ieu panas keneh. Kayak gituan. Ciga kiri. Aya obah-obah Sok, ripuh gitu. eta mah. Jadi identiknya teh jeung goyang mang. Laras. Jadi lamun aya nu disebutkeun cenah musik teh live. Jadi Ya. live mah pemainna aya kabeh. Oh, Aya live aya. Aya semi live, Ya. sabare. Ya. Terus aya Aya oge organ tunggal, lamun manggung organ tunggal. Oh, gue disebut organ tunggal tapi tiluan. eta. Teu arti ya urang ieu. Urang pikiran kesananya nya. Ditanya, model kamari aya. Mang Warso ngaliwat. Mang ka mana? Yang, ayo kanu hajat. Naon, Mang? Urang rajo organ tinggal. Ah, sia make kenang, make gitar. Oke. oh kok organ tunggal ya. Kudu teh urang Kayak teh gila.
dipelong heula meureunnya. Ku didinya tanya, ari tuh urang rek nanya, heuh. Ka maneh urang rek nanya ya, Cuk. Ka didinya mang. Ari nu ngaranna tunggal teh saurang duaan apa tiluan? Saurang. Urang di mana-mana. Tah ieu di dieu urang. Teh kuduna si Mang nu tadi teh sababeh ngajak teh. Ini heula kanu hajat. Meureun Pak, ieu organ tunggal, wagal, lugal. Naon wagal? Teu duaan, tiluan. Gitu. Pan tunggal hiji. Dua gal. Ya, Tiluan, tilugal. tigal, Opatan 4 gal. 4 gal. Lolobaan saugal-ugal. Gitu. Oke si Mang anu tadi teh sama meh ngajak teh. Non nanya heula kana boga hajat teh. Jadi konotasi dangdutan teh cek urang mah kieu ye. Lamun organ tunggal tok mawa penyanyi. Geus we organ tunggal bari ngalagu. Baru itu bisa disebut organ tunggal. Ieu mah aya organ tunggal make kena. Heeh. Oh make ieu non make gitar. Gitar. Eta si MC pipiluan make jeung naik. Make MC. Ulah make penyanyi. Atuh diganti we ngaranna. Ieu mah memang ieu biasa we ieu disebut organ tunggal. Tapi atuh ganti we ngaranna. Kunaon tah? Organ nang tar sinyi. Naon tah? Organ teh geus puguh organ organ. Organ nang tar sinyi. Si nang naon nang? Oh, kenang. Tar gitar. Gitar. Si MC. Nyik. Mik. Nyi. Penyanyi. Ni. Komplit Aya keneh. Naon? Ngombe teh. Organ Itu kata ku panjang. nang tar sinyi. Sini son. Nah, Teu make son mau son. ayo bener. Enggak. bener. Sabarna mah Tar sinyi. di pikiran mah panjang eta teh. Iya. Jeung kieu di Panjang mang jeung piomongeun eta teh. memang bener mang teh lamun aya urang ngagelar musik. Truk dangdut, truk band, rek naon. Memang bener euy eta teh. Kudu make sound. Oh, laras. Da mah mungkin da geus teu zaman lah make Jadi toa. mun bisa mah ulah organ tunggal. Naon? Son gengal. Jadi son teh diheulakeun. Oh, jadi Laras. Son heula kudu mun bisa mah. Cek dieu. Cek urang eta mah kitu. sound Gen bae lah, teu digugu oge. lain bieu. Son gengal. Son ga organ tunggal son gangal. Ya sateunang ya. Jadi mau aya nada cenah gini. Ayo grup nota geuningan. Misalkan model ieu samping nada moal. Moal. Son gengal. Jadi diheulakeun teh tukang son. Sok dek dangdut mau son mah ngeunah. Oh bener sih bener. Berkesinambungan ya. Heula pernah ngobrolkeun cenah. Naon? Kungsi di titah WC-an kan di ditu. MC seteng MC. Titah di titah MC-an. Pernah. Pan di ditu di mana di Tasik cenah. Heeh. Pan son anu rada Ya, bener. kumaha. Ya bener jadi ieu khusus kanggo tukang sonnya. Ieu punten abdi sanesna naon? Da sanes 2020 2019 sanes. Wah, tahun mana ABG we? SD keneh pamit. Nya ABG ka Tasik teh masih kena numpak delman ngomong. Jadi dia 3 rut. Nu truk lain. Eta karunya Truk kuda. ongko, numpak delman kan truk. Can di ditu aya ojek angkot. Ya tapi kalau kasih teh make ojek angkot. Kayak delman teh del teh naon kuda mah. Lain. Mantap jelema. Del teh singkatan kuda ngelel. Kuda ngelel man jelema kuda ku sabab gerila teuing dipake sok ngelel. Da capeun make jelema gitu. Apal wae sia Mang Kita ieu. bisa mentang ngawas dari kuda. Bisa bedalu tadi ke kuda. Tah, jadi caritana urang ieu pengalaman heuh. Tong latih. Moal lila teuing urang ieu. Ongkor di pengalaman tim itu di baju kan tuh. Oh, Wow. Jam setengah mah. caritana urang di nu hajat. Heeh tah. Di titah Geus MC. nepi we kitu. Heeh, geus kabiasaan namun MC itu pasti ngalagu ti heula. Heeh. Ai cek sona teh, ampura. Ieu cenah speakerna abi teh kenging ngarakit bisi kurang cenah rek keur ngacek. Oh, bari rek ngacek speaker. Heeh. Dar urang ngalagu euy. Kabeneran ngalagu teh, ngalagu Bang Haji urang teh euy. Woi. Mantap. Aing mangalagu partai. Naon? Lah pokona mah lagu partai we Bang Haji aya. Ulah nyebutkeun abang lah. Moal. Kan urang teh meureun kenalan acan. Oh, nya. Pak atuh Pak. Tah gitu Ya, Pak Haji. lagu Pak Haji urang teh. gitu. Kebenaran orang keur ngalagu partai. Kayak- Apa lagu partai? Aya. Hese.
Omong kencuk tapaleun tah. Bulan bintang. Atuh tong disebut. Atuh udah memaksa bieu. Ada nyebutkan partai. Urang keur ngalagu eta euy. Lagu bulan bintang. Pas keur ngalagu eta speaker trouble. Malam semakin wah, luas eta. Aya naon ngajak keluar ti luar. Percaya teu anu keur nyeuk sangu nepi ka kieu tah. Kan yo. Anu kuduna kana sungut, lompat kana ceuli. Kan bingung eta aya naon eta. Tinggal itu. Ternyata son. Pas kumaha? Sona ripuh. Jadi son anu keur dicek teh bitu. Koslet. Bener eta. Bener eta asli urang. Kumaha? Asli. Malam semakin upami aya di dia anu kantos speakerna koslet pasti kitu suarana. Tadi nu hajatan nu nikahan eta. Hah? Nu nikahan eta. Lain ngawinkeun. Tapi untung pas keur dangdut. Nah, Cek amun pas keur di rapalan, Oh. dibayar tuh. Karunya teh jadi tah. Jang icuk. Bapak nikahkeun kaula. Bapak kaula nikahkeun hidup. Kaputra tegas bapak dibayar tunai. Tampi abi nikah kaputra tegas bapak kalian mas kawin anu dibayar tuh. Itu sah. Lain eta saksi jol. Pak. Lain sah. Kumaha saksi? Ya. Ya sadayana bro. Anjing. Dupina ieu keluarga bro. Bade ka mana Pak? Urang lalajo dangdut. Di mana? Di nikahan, Bro. Kembali ke pokok bahasan yang tadi. Jadi anu eta Ayeuna ta, ayeuna anu cari talin bro kitu. mana? Anu dangdut di mana? Oh. Anu kenang eta. Iya aya deui. Jadi zaman baheula mah lamun kompanye teh sok dangap dangdut. Baheula. Tah ayeuna mah kalolobaan kompanye teh nangap rapat mah. Ieu mah nangap dangdut. Jadi meh efektif kalau dengan nama kenangan meh efektif nangap rapat teh. Baheula mah nangap dangdut. Nya benar. Kompanye di daerah anu wah. Jadi teh grup dangdut geus sari wah euy musim kompanye urang pasti bakal loba main. Lain hajat hungkul. Caritana grup urang teh disewa gitu ku salah sahiji partai. Ayo cenah. Sama Bapak ini Bapak mau mencalonkan menjadi wakil kalian, wakil rakyat. Ke rumahnya sama Bapak, ayo disewa urang kompanye ka anu. Teu kagok urang mamang. Tiga ada tuh kompanye teh teu kagok. Bas. Urang ka Swahili, ka Uganda, Afrika Tengah, Timbuktu, urang Ethiopia. Wah, Dugi eta. dugi abi mah ka Nigeria. Wah, pokoknya mah resep carita. Bahasa kompanye. Naon dia yang Anjing. Nah, ane kompanye teh abi mah keliling negara mang. Lain kompanya teh jalambahnya. Kantos pas kompanye abi harita pepenak jeung Maradona almarhum. Wah, eta keur kompanye teh. Kumaha apa panggilna? Don. Itu. Ka mana eta mang? Dangdutan. Milu mang, siap. Woi. Percaya mah. Di kokolor Maradona teh resep atuh baheula mah joget. Kieu, mun terakhir pan kamari urang teu ka ditu euy. Euy cenah si Bapak cenah ngantunkeun nya cepis dorong doa aya wasiat cenah kana naon tegakkanlah dangdut. Loh, siap cek teh. Siap cek teh eta mah. Duit ka kitu tah, duit ka kitu. Terus kumaha pas sepi dangdut pas main gitu main. Orasi heula. Buat. Tah, hiburan keur saya anu hiburan bertangdut tah. Kan biasa zaman baheula model tam-tam heuh. Tam-tam teh di tukang baheula mah. Terame juga ayeuna kan. Oh, ayeuna mah tam-tam ge kut kenang jadi pongdut. Ieu mah di tukang nangtung make standar. Narangtung kabeh. Aya tukang tam-tam kan kebiasaan di tukang, Bro. Gitu. Ngan ningali rame. Oh, bangsa sawer-saweran baheula mah. Nyawer teh lain kitu, langsung dibikeun ka artis teh plang. Amplopan nya sopan baheula. Oh, sok aya nu lain buru-buru. Wah, aya nu lain kitu baheula mah. Terus kumaha? Ku sabab rame tah. Saeutik-saeutik manehna ge aing hayang katingali Di tukang we. gitu. Keur mimiti zaman handycam. Gede teh geuning hande baheula mah. Hayang ka foto, hayang ka video. Ditajongan saeutik-saeutik.
Si tam-tam teh. Si tam-tam teh. Itu tandar setangga teh. Tajongan blok baju, karunya tukang kabel. Eta tam-tam muy kurilingan panggung. Terus sarana teh keur. Leuheung da ison baheula mah saya aya. Lain tak dangdut lain kitu baheula mah. Usaha dicampuran ku toa, kupiak cok di kajauhan dak kitu ku toa mah sorana. Eta pengalaman zaman baheula nya berorkestria. Kapoe tarik ting. Aya oge nu kitu. Aya. Ya mah di nu hajat, Bray. Jadi ceritana grup urang di onang anu hajat. Jadi kebiasaan sesi pertama nepi ka jam 12. Jam 12 eureun heula ari panggung teh kapoe. Ku panon poe. Malik ka panon poe. Oh, malik panon poe eta teh. Kabeneran nyorotna kana tam-tam. Ya. Can ku kenang baheula mah. Otomatis si kulit garing tah. Garing kulit. Ai cek pimpinan, "Gas, Main deui surat tulis teh surat era cangkung hajat euy dulur urang." Wah. Naik deui pembukaan deui MC teh. Bar we eta tukang da ieu tam-tam euy. Da reuwas urang mah. Surat tam-tam jadi robah cek urang teh. Mah Tidak tak tung dong dangdut gitu lain. Kukung kung 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 kira jadi geus orangna. Ternyata kapoe kabetrang. ada Dita gitunya jadi bener. kudu nyalah ke personil kudu taliti. Ya. Kudu tawang aya koyona mah aya bukusna geuna. Wah sama. Nah, tuh. Ai baheula teh atuh da. Baheula mah henteu mang baheula mah kalian gokeun sangke ka dieu kana pangonggos. Ini can zaman motor atuh. Can zaman motor lempang sabi ge kana jaga akot baheula mah. Uyuhan daek kana telepon. Di akot bayar. Baheula mah kitu ke zaman penjajahan lah. Sekitar 250 ka tukang lah. Pengalaman eta. Pengalaman abi mah. Abi mah panjang umur gitu. Bang. Panjang umur abi mah. Ayeuna panyesaan gitu. Bener mang. Kumaha? Di nu masalah dangdut mah ulah nyapirakeun teh bener. Nah kumaha gitu. Ulah nyapirakeun. Masalah dangdut mah di nu masalah pemainna gitu. Nya kudu silih hargaan. Tah kudu silih hargaan. Benar, memang kudu kitu. Kudu silih hargaan antara pemain jeung pemain gitu jeung MC penyanyi nya. Eta teh beda ceklan jeung beda tanggung jawabna eta teh. Nah kumaha. Model dina nyanyi. Heeh. Nyanyi mah dina masalah poho lirik. Heeh. Keur nyanyi teh bisa dibikeun ka penonton. Heeh. Maksudnya lain dibikeun ya sekuntum mawar apa bisa gitu itu merah nanti kan poho sekuntum mawar apa sekuntum mawar ulang apa merah bener pikiran penyanyi naonnya merah atau birunya beda man merah beda pengalaman MC sok pengalaman MC udah kieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk para pemuda yang sudah bisa bahu-membahu jiwa raga sehingga terlaksananya acara ini. Bapak dan Ibu manya pelebah bohong apa? Tengah ngewa tuh merenan. Oh, Aisyah cerita ngapain teman Pais di bere cepat ditiada. Tema aku penonton Bapak Ibu yang saya hormati. Nah itu dia. Jadi nanti dinu penyanyi mah teka cirinya pokoknya. Teka ciri benar. Beda jeung tukang ieu kenang. Wah, keur nyanyi. Bulan tintang. Pas poho. Pira apa? Kenang, makakan kenang eta. Dialungkeun. Cina ditakwa ku penonton. Kitu tah. Yo pulang teh yo. Tadi kecimik tak. Aing mau balik. Nakol. Ya teh kumaha kan itu datang. Kacirinya tukang kenangnya. Ingat da marina tukang penca. Yo teh kana padungdung. Mana korek teh? Ya, benar euy. Memang bener kitu mang kudu silih hargaan gitu. Ulah nyapirakeun gitu. Mana mah tukang suling sakitu tah manehna teh. Ulah silih hargaan. Sok tukang suling poho kan. Apa? Yo. Ayo balik. Suling. Poho
Aing po culing dawur ampun. Ini kesekian dan itu. Aneh tak? Kopi lah. Siapa po di alung-alung. Cek do hajat di hadap kamarana ieu pemain teh cenah. Lain cara ricing cenah itu pemain teh. Kunaon itu cenah Pak, kedang dialungkeun, culing dialungkeun, gitar dialungkeun. Kunaon pararoho cenah teu latihan. Amak do hajat badar itu kumaha teh hajat teh kelap. Sona goreng. Tah, di depan paroho, hajat tukang hajat, hajat dulu. Kumaha tuh ya teh? Bayar tuh geus tah? Bayaran apa? Dibikeun bayaran ke penonton. Bae penonton ngahulung, nah dikainkeun. Tah malayar. Aduh. Wah. Aduh. Heeh, Mang. Tak gitu, Mang. Aduh. Jadi Mang berenang notulennya seperti ini. Musik itu adalah makanan jiwa. Jiwa itu terdapat dalam jiwa atau diri setiap manusia. Betul. Maka dari itu bertobatlah. Yalah cenah musik bet kana tobat kumaha ieu teh. Kumaha dong? Ai didinya na aya naon. Ayeuna. Kade bertobatlah. Maka dari itu, Bro, buanglah sampah pada tempatnya. Ai sia kikieuan naon atuh. Buanglah sampah pada tempatnya. Ai keur syuting jadi bingung dia. Ayo lantai dengan wartawan. Tonton lu penonton lo baki ya. Masuk truk lu Lantai sek aing oge naon ngileun kasur tong digubuk. Iya no jadi imah. Urang dititah cicing ya teh. Jadi kita pikirkan lagi. Kita hayati lagi peran dari musik, utamanya musik dangdut pada kehidupan kita yang sudah menjadikan berkesenian itu menjadi indah. Demikian. Aya bahasa ilmiahna, aya bahasa Jepang gini halus. Bahasa luar negeri. Luar negeri. Musik dangdut sudah merambah ke Jepang. Maka orang Jepang pun berkata tentang musik dangdut yang ada di Indonesia. Bagaimana itu? Oh, kota tak dundang duto. Kontra dong permain tot perlu tutut. Kalau tut kera kerja toh. Seperti kita sampai nanda korban. Saya ada banyak. Saweran mah akurnya. Jadi artinya musik dangdut bukan cuma suara gendang tak dung dangdut atau suara suring tutalitut atau suara gitar yang perawang-perawang. Dan tidak diukur dari berapa banyaknya saweran. Tapi diukur dari keikhlasan dan keindahan ketika kita memainkan alat-alat kita. Maka dari itu, hidup pejuang dangdut. Hidup. Kalau tidak hidup, mau bisa main. Kamu ker pandemi kieu mah. Jadi terus bertawakal ketika job kita bararodo. Betul. Udah, corona. Demikian pembahasan kita kali ini. Jangan lupa subscribe. Satu nuhun lihat orang Dubai. Like dan juga komen. Bagikan ke sealam dunia. Channel kita masih di acara ngobrol dan ngopi only. Angongo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasul. Angongo. Angongo. Acara ngobrol dan ngopi Angongo. Waktu sudah janda capruk Angongo. Cik.